Aduh. Alah. Alah. Nasib kieu teuing ngaleupan keur sato teh ini hese komo di ngalaparab keur jalma lo meureun urang eta geuning dihandap aya kene lumayan hiji ge mana ieu teu beunang-beunang euy mana ieu mana tah geuning mampus. Seger. Oke, asa nu ngarunjang urang? Arek ka mana jalmanya? Nyapisan ieu mah. Nya tadi ieu motor butut anu ngarunjang urang. Jalmana ka mana? Tuturkeun ah. Alah, itu geuning. Oh, miceun. Alah. Aduh. Alah. Alah. Ada celana urang aduh. Aduh, ieu kolor kumaha? Kumaha urang balik? Aman euy, gue jelema. Aing sebenarnya udah naon ya Ang? Mana kali itu ah? Jadi ngok, aing make celana heula. Aing minum, unaon Ang? Anjir wo. Urang aya nu ngajailan. Celana keur ngisi ku dibawa. Anjir, Ang. Heeh. Ya Ang. Ngan somat mincan kan nungan urang.
Anjir, oh iya mah kudu diteangan. Sopan pisan asli ka urang teh. Teman pisan eta mah. Ari mana pemiluan urutan. Ari si Akang, nuhun pe atuh. Ayo duduk lah. Ayo. Aduh. Kumaha di Ang kronologisna? Aya ngadengekeun menikat eta calana Gusti, meni endal-endalan make daun cau. Urang teh keur miceun. Eta wo keur ngeunah-ngeunah ngadon di bawah eta kolor katuruk-turuk jeung motorna sok tah arek teu keul kumaha urang. Eta anu mawa kolor ciri-cirina kumaha? Budakna gede apa leutik? Cirina mah budakna begang, jangkung, rada hideung ari si. Lain ani anu atamrak urang pas urang jalan kan itu manehna aya di jalan mawa eupan. Lain eta euy. Urangnya asa inget wo, sigana jelema eta bener anu dirunjang ku urang kertas nganterkeun kado. Bener masalah deui eta wo jelemana jelema nu eta. Tah, wah iya euy eta. Mana apal imanan teu? Ya, ingat urang hafal nih mana euy. Nah, dapat Kang. Engke abang ieu imahna urang. Cok ngani itu me ilikan bareng. Ya.